Fatuhu Fadaka ari ieu eta futuhna kota Padak atawa penaklukanana kota Padak. Wasulhu Taimaa jeung perdamaian kampung Taima. Wa ghazwatu Wadil Qura jeung perang Wadil Qura. Hiji ba'da fathi Khaybar, dina sabanda putuhna kota Khaybar, tolaba nyuprih saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudi Fadaka ti Yahudi urang Padak, atau ata nyuhunkeun kana taat. Fasolahu tuluy ngajak damai itu Yahudi Padak hu ka Kanjeng Nabi ala hakni dimaihim netepan kana ngocorkeun getihna itu Yahudi Padak, watarki amwalihim jeung ninggalkeun hartana itu Yahudi Padak. Maksudna eta si Yahudi Padak teh menta nyuhunkeun ka Rasul supaya eureun tina ayana pertumpah darahan jeung supaya ngajaga kana hartana eta Yahudi Padak, kitunya pamentana Yahudi Padak ka Rasul. 2 wala masami'a jeung samang-samang ngadenge saha Yahudi Taima ma kana perkara hala anu terjadi itu ma bi Yahudi Khaybar ka Yahudi urang Khaybar. Solahu ta ngajak damai itu Yahudi Taima Rasula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dafa'il hizyati netepan kana masrahkeunana upeti, wa makasu jeung caricing itu Yahudi Taima fi biladihim di lemburna itu Yahudi Taima aminina barina anu aman kabeh. 3 wada'a jeung sareng ngajak Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam Yahuda Wadil Qura ka Yahudi Wadil Qura ila taati kana taat. Fa'abau tuluy mungpang atawa nolak itu Yahudi Wadil Qura, wa qatalu jeung merangan itu Yahudi Wadil Qura al muslimina ka muslimin. 4 faqatala tuluy merangan hum ka itu Wadil Qura saha al muslimuna muslimin, wa gonimu jeung ngalap gonimah itu muslimun minhum ti itu Yahudi Wadil Qura kasiron barina anu loba. Sumataroka tuluy ninggalkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ardo kana taneuh li ahliha pikeun keluargana itu Yahudi Wadil Qura. Yazra'una supaya merelakan itu ahlun ha kana itu ardun bisa terima kalawan satengahna perkara yuhrijuna anu ngaluarkeun itu muslimun minha tina itu ardun. Wa kadzalika sareng eta nya kitu deui sona'a midamel Kanjeng Nabi bi ardi Khaybar kana taneuhna kampung Khaybar. 5 fa amina tuluy ngarasa aman saha al muslimuna muslimin sarol Yahudi tina kalakuan goregna Yahudi. Waruja'u marulih itu muslimun ilal madinati ka Madinah muayyidina barina anu ngawasa kabeh dzafirina tur anu menang kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Umratul qodoi ari ieu eta umrah qada. Hiji lama ahalla Dzulqa'dati samang-samang salebet tanggal hiji bulan Dzulqa'dah minas sanati sabi'ati tina taun ka-7 hijrah kharaja kaluar saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman sarta jalmi ma'ahu anu tetep man saratana itu Kanjeng Nabi liyaqdu karena rek ngodoan itu man umrotahum kana umrohna itu man muslimin teh allati anu manaa anu nyegah
hum ka itu man muslimin saha al musyrikuna musyrikin minha tina itu gawe umroh fi sulhil hudaybiyati dina waktu perdamaian Hudaybiyah. 2. Waqad hamala jeung nyata nyandak ma'ahu tetap sarta Kangjeng Nabi fi hadhil marrati dina ieu balikan asilaha nyandak kana senjata khaufan karena mikasieun min godril Quraisy bin godri Quraisyin tina cidrana urang Quraisy. 3. Walama wasola jeung samang-samang sanepi Kanjeng Nabi ila mariddohroini kana mariddohroni kana mariddohron alimat apaleun saha Quraisyun urang Quraisy bikudumihi kana sumpingna Kanjeng Nabi fakhofat tuluy mikasieun itu urang Quraisy farsalat tuluy ngutus itu urang Quraisy lahu ka Kanjeng Nabi syubbanan ka pirang-pirang pemuda minha ti itu urang Quraisy. 4. Qalu ngarucap itu syubban lahu ka Kanjeng Nabi ya Muhammadu kana lapad ya Muhammadu. Ya Muhammadu he Muhammad ma uripta henteu dipanggihan anjeun lil godri kana lacut sogiron dina hal anu leutik wala kabiron jeung henteu dina hal anu gede. Wa inna jeung saenyana kami lam nuhdis eta henteu nyaritakeun kami hadisan kana hiji caritaan pahbaro tuluy ngabejakeun hum ka itu ngawartoskeun hum ka itu Syubban saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana Kanjeng Rasul nur yuridu eta ngamaksud Kanjeng Rasul al umrota kana gawe umroh la kita lahum lain meranganana itu Quraisy. 5. Wala makoruba jeung samang-samang sadeukeut naon duhulul muslimina asupna muslimin makata ka kota Mekah kharaja kaluar saha al musyrikuna musyrikin minha ti itu kota Mekah karihina barina anu mikangewa kabeh ru'yatal muslimina kana ningalina muslimin yatufuna anu gawe tawaf itu muslimin bil baitil harami bi baitil haram. 6. Fadakhala teras lebet saha al muslimuna muslimin bi aslihatihim kalawan pirang-pirang senjatana itu muslimin aminina barina anu aman kabeh muhallikina barina anu digunting anu ngaguntingan itu muslimin ru'usahum kana rambutna itu muslimin wa muqassirina jeung aya anu dicukuran itu muslimin. Summa raja'u tuluy marulih itu muslimin ba'da salasati ayamin dina genep pirang-pirang poe. Ba'da salasati ayamin dina 3 pirang-pirang poe. Maaf.